A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ari sia teh ku odob-odob teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing mah ka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu. Aya hiji kiai nu di dieu ye anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu. Nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Dalekeun, jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nya ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Aduh ya Allah ya. Pan jadi teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, itu teh mah lain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah can puguh cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ya, tempat tukos gitu besar wana cenah kiai lain kiai itu mah jawara. Enggak. Ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun. Man ardallaha bisaqatin nas kafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia anu salah. Nah, kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Je, emang aing teu boga rumus. Aduh Gusti. Nah iya kan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan. Keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge. Mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah. Ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampikeun. Adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan di kiai, urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade ya teu narurut. Aduh jan niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil. Atuh biasa. Geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakit tuh bae cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudah ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalik dah jelema anu nyieun bebendu Allah sakhatallah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal Bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sepira ngomong. Tuh, eta prinsip ngaranna. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar. Kadengena teh kupar matu boga pabrik anu tu boga pabrik anu tu boga pabrik anu beh
tuh anakna nu sakola di Australia, nu sakola di Amerika, nu sakola di Jerman, nu sakola di Yavan, nu sakola di RRC. Kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ulah kabita, ulah kabong bro. Emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana, para kupar-kuparku anakna, eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah, renganan deuk disiksa ku Gusti Allah, lain sakadar siksa sembarangan siksa, horenganan siksana di dunia wal akhirah, dunia siksa, akhirat tadi siksa. Ih, kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek. Liu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta. Penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya, mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia. Nyen satpam nyana kasinan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek eta hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka. Mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantaran nyana ngumpul harta teh berat make perhitungan. Pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati. Mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan. Terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker. Geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Qur'an eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagarayat. Masyaallah. Luar biasa ya Allah ya Rabb. Hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah. Aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayangna kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh. Nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing la tastahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah
ulah nganggap bagus waing kalimatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun waing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasieunan ieu kasieunan itu kasieunan ieu kasieunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lin siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amilin di dunia dibudakeun ku dunia harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyeun usaha deui capek kasieun dak nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal aya nama kudu sedekah jatuh nyahoeun ka bab ganjaran moal aya nama infak jatuh nyahoeun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masantenkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai na ge kos kitu ente diantepkeun anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu ieu Quran tah sigade ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu mah talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra 'allama iqra bismi rabbik iqra ye cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres tamah masih keneh maca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya ge bingung mah naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat
maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunah kaset bacaan anak bagus pamajikan anak gelis bila perlu 2 zaman sugi jadi jalan teh loba pikiran ngimaman teh khusyuk sholli fardhu jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina haten aing ira kawinnya ira kawin geus lah jadikan imam kos kitu makruh atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat gelis ge teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge doraka sia doraka malah tu'jibka amwaluhum berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh mana? Wilayah cek segitu. Bahaya. Fala tujib gambaluhum mala ulad. Mantap kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek itu lewat naik Lexus, ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan net, apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaceknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya berhenti ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakan bener ayat terang-terangan ya langsung bos datang di jalan lantaran nyupiranana bagus segala rupa namun ayat kerusakan bagus manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir nggak boleh sopan bos hebat aja lu urang rangkas coba dibayan bae guys lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetan bosnya kagetan kita iman torojol datang nambahan ka dieu Masya Allah teh hayang saja deh aju kuari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran Masya Allah nang saya tah nang Allah teger kuari kamari manyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge paing dicacagan sia urang rangkas Masya Allah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ka anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah
sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na. Engke di akhirat tinggal belum nambah tinggal di belum diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok ayat-ayat haram. Tiga urang dek judi ayat-ayat haram. Tiga urang dek zina ayat-ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nya lagi nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Teh daging anjing japuh geuning dah. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta nya. Hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah. Tuh, wari kosu sempit di pagar kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh geridit kuarin teh. Garing teh itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Keberes jelema. Masya Allah, larangan. Nginget jana. Aing ieu hirup sapoe sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pung pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia. Emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciselat sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo, memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi bloon atuh ya? Nah, ieu nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Ku hari umur sia geus sabaraha? Umur sia ku hari geus sabaraha awak? Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Je, atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Ieu nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih, kumaha lalakona ieu teh sia. Singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ide kawin mah masalah kan ieu permasalahan ada can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui kan. Mentos mun bisa membere keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti.
Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabongbroi ku harta kafir, ulah kabongbroi ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan, horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khoti atin Kangjeng Nabi. Dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan. Dunia geus geunah-geunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah saraf bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lulumayan naik pilgub lulumayanan naik pilpres geus lain lulumayanan deui tah popoharaan je demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia. Lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang, lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jieu tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipodolina naonan ye gede henteu Bandung mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu. Cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu ye cenah tuh pugu kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haji urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarak jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kaya berkat doang sia tuh teu nyaho anu di luar naon cenah tah sakaing di jero ngajina nu di luar teh nyaho lawan cenah teh naon ayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyangeunna ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosora padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar
sinar ilmu nu keluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeraheun Masya Allah. Nailah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong bray ku harta ulah kabong bray ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh handaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah ban maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba besian we saja ke lamun kurang kakar ka aing kadiekeun we duit teh cekel ku aing asana maka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipakai dagang heula. Masya Allah, istidraj ya harta si ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkal. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkal. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunia. Di pemerintah datang nyumbang. Nah, guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia atuh dunia mah diteangan sakitu teh diteangan sakit geus tulisanana mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kitu aduh dan haonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di niat ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakeuna salah asana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia nak capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa nak fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum kufar munafikin pesalarumpah ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna di hadapan mukmin teh sararumpah bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya da iman teu iman sama sekali Masya Allah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh Bhinneka Tunggal Ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak Bhinneka Tunggal Ika jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau minkum teh saya tiga aja kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi wow luar biasa nyana ngadempet mukmin
nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab dianakan minoritas cara teh kudu berdampingan jeung kiai nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya pakai samping pakai kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek galuluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kakarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan kegeus nyaan makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang beuh urang Banten emang kumaha kitu cenah mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah Banten emang kumaha kitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus Banten mah kos kitu cenah mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya dek ka mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh begitu puguh cenah mah Banten mah ieu tuh geus urang Banten tarurun nah kamari kan can tarurun tah maka karak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus kasagolok bae kadang-kadang anak dan coba heula coba tapi boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek dideuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus ka urang teh terus gadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya horo kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris ge di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal mah teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sabarna mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu
Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid. Di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang, sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika ku anu asup Islam loba. Orang gedean ge asup Islam. Di mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Maulud di unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur carita halal hak, ieu mah keur carita halal hak. Masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ndek aya naon sih di Prancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang nu ngomando diurang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae, FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih. Lah enggak boleh. Yo. Cak urang aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ya. Bila perlu nyerena di kairung camatkeun. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kumaha ge sok renung bae. Ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ji cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleuh. Eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaya kanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا Kafirmasianan kaum mukminin ku sieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana ku sieun-sieunna kaum mukminin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha. Allah yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana
kadinya jang nyalametkeun diri hum yajma'un gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana itu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir dekat Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala law allau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae para raih kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan bos gimana tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana ngetrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh. Atuh langsung nyana instruksi, tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. I muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep masyaallah. Nah, ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan
waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dan bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna maja lamun manehna mararangi jangungsi atau ngungsi ka Singapura buari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu teu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bagi sambel nah ya daratan ka diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudna naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siap kan kuari aing bisa ngan sakitu doang atuh siap ji dihareupeun kafir urang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscaya nyana datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha yang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepat nyana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna masyaallah ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah sagala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu mah ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh
Mendak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel we daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang. Kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah. Jangan paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tak dibere ya ke polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engke na ieu. Sia mah ngan hayang sugih blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang, bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabara duit, mun mobil sabara duit, mun naik pesawat sabara duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Si harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu. Sakali deui bareng naik kareta sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cakina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit wa ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asalna maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jing. Nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantep teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon kadang-kadang. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu SAG teh. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Oh nu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Oh lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Oh lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna
ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udang-udang set ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetangga-tetang di hareupeun pabrik ngajago eta jajawaran kajen ngomong kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tundu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawehna bagus ikhlas ieu kumaha ngajahokeun ikhlasna ja hese urang ditatanya beusi dicarekan bah ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu jelema suserian sorangan bae
nyaho urang kunaon mabok kepayang ibu emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya terus sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah pas kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusuk kecuali nu khusuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusuk aya di isi itu khusuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah kembang diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusus kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyawan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol itu jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak ge hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah
tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho. Saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencana, rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar, berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, tak eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teh teu boga rencana nya mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarana datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nyana teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahweuleuk. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada. Nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Lah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat yud waktu piceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ya. Hujan gede ya. Subuh-subuh centrang deui. Kurang manggeus kasieunnan ngadengekeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Moal cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku sia Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah, geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambal aya di luhur kenteng. Tolong jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak gusi dek dihujankeun bae. Nu nyaho, ya Allah, ya Karim.
la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu ye. Tancepkeun ke jero hate plakeun rat kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoeun pamajikan aing nyahoeun tumak nu teu nyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sirem nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah. Teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh. Ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantap waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleuh ku manusia tapi Allah mah neuleun nyahoeun. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegera. Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah urang mah lain guriwal wih siapa gede amat tuh ya belaan budak ngadu nu kos kitu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti